anu ragot oko begalan patih silih ala nyawaan tawis Ki Arjuna sinarang patih tamak ganggu lir munding rarakitan lir kuda papasangan silih seret sumber dan silih banting binantingan malung pada saktina ya Arjuna sinarang patih tamak ganggeng teu aya jalma anu bisa misahkeun ieu nu ragot peperangan. Tunda lampah eta urang nyarioskeun di kampung Tumaritis Desa Kenal Gorowo. Kampung nyingkur sisi gunung gejo lemok dang daunan. Rajegna kututuhan curo-coro cai nu arerang. Ieu kampung teh nu katelah kampung Tumaritis Desa Kenal Gorowo. Panganjerekan Ki Semar Badranaya Sapala Putra kitu kaayaanana anu dina waktos ayeuna nuju Sempal Kapiguyun Semar Sapala Putra memang parantos aya kana sasasi langkung teu unjukan kapuseur dayeuh Amarta nanging ai beja mada parantos ti heula yen Ki Arjuna teh jadi raja di Amarta atuh Semar oge can nganyakeun ayeuna ngahaja riungan jeung palaputrana di ieu bumina Semar Badranaya ya Semar Badranaya memang can ngalereskeun nya atawan teuna Ki Arjuna janten raja di Amarta malah bejana Prabu Darma Kusuma raja di Pramarta teh teu aya di negaranya Arjuna gagantina ya amuing gelecu mereka mana ayo wate gini ka mana ayo wate nu mawi wate linglung deul ya meujeuh gelecu ya bejana di puseur dayeuh teh ayeuna teh keur krisis politik jeung sajabana teh ayeuna teh keur memuncak bejana cu arenghengnya kuan di temaku ayeuna bejana wabah teh geuning geus ngasuruh ka pilemuran mapai-mapai padesaan kampung-kampung anu ya kakang ilaing kitu ka dieu cu aya badamikeun dewek ja badamikeun anu nyaeta ngeunaan ayeuna teh urang teh meureunnan kudu arenganyakeun maka puseur dayeuna nya atawa teu bejana pangaulaan juragan Dipati teh ayeuna teh jadi raja di Amarta ngan anu karasa teh geuningan di Bandungan kuwa geuning saprak gunungan juragan Dipati jadi pamimpin di Amarta jadi raja sasatna mohon rakyat teh geuning di Bandungan teh kawas hayam anak hayam ditinggalkeun ku indungna nya ciak di ciak teu boleh ciak deui sumohon nya sumohon ekonomi kalah nararingkat ujang boha-boha meureun uam masuk sieun teh sieun lain alina sabab netelakeun katerangan di mana nitah kudu ka ahlina tah eta kulan di mana lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana ceuk pangeran teh mohon ayeuna alam dunya nepi ka harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan khususna di nagara Amarta can wabah musibah gempa bumi longsor tsunami angin puting beliung jeung sajabana dumuk wabah ayeuna keur ngaranjah nyojang anu taldina rame di kota teh ayeuna mah rame deuleu ka kalemur amuing beja manda beja cenah urang teh kudu naon teh protokol naon teh ja protokol kesehatan kuan
Taeta protokol kesehatan. Kemana gongna eueuh Jang? Baik. Oh, bejana urang teh cenah kudu naon teh nu dibengkerkeun kana sumur teh masker. Masker pelan. Kudu make masker deuleu cu. Pakai hand sanitizer gitu. Malah kapanan di dia para pamimpin lembur teh kaya ning RT RW teh di speaker teh aya kana tilu balena atuh sapoe teh ya. Ngabejaan kade masker, kade cuci tangan, make sipisar naon teh? Hand sanitizer gitu. Tah eta da uang mah geus ketinggalan zaman teu ngaralarti ese piletaheunana. Tak kitu we kitu ka barudak ayeuna omat aturan pamarentah ulah dilanggar nya cu. Mohon wa. Meureun pangna kitu eta teh kanyaanna dunungan heuh kanyaanna pamimpin urang pikeun rakyatna. Pamarentahnya pelan. Nya. Mohon. Sabab meureun pamarentah nyeun aturan teh menang mikir 2 kali, menang mikir menang dibeuweung, diutahkeun cu. Mohon. Menang asak badami moal padu nyeun aturan, jang. Ya? Atuh ti uwa cu. Kuayana kikian teh uwa teh. Kuayana ieu wabah teh teu bisa ka mana-mana uwa ge ya. Semohon Mata kieu we ngariung jeung barudak teh bari latihan cu. Numawi hampura kasadayana bilis langkung saur bae carek dicoletot omong ti soledat letah. Ya cu. Semohon. Nada agung cukup lumur jembar hampura nu diteda nya ujang. Tak kitu cu. Tangtosna ge da ieu teh wa teh seueur lepatna batan leresna namina ge pan diajar urang mah nya ujang. Ari teu kieu teh da bisi pararoho deui da cu. Tak kitu jang. Atuh ulah teh da kuheubeulna cicing di imah. Ai ceuli mah perlu yang di Paraban. Lain beuteung wae ngan Paraban beuteung jeung Paraban ceuli beda. Ai para beuteung meureun kaya ning hakaneun sangu jeung kadaharan nu narikmat cu. Da geuning nu teu nikmat pada moal abus deuleu. Atuh culi ge perlu di Paraban teh ku pituah-pituah anu nikmat, ku pituah-pituah anu matak geuna kana diri, kana hate, kadengena ngajak. Kulalaguan anu nikmat matak gua sok sanajan teu make gamelan ai kaset-kaset mah aya meureun ujang. Cu. Lamun ulah minta bangbung hideung aya kitu ujang. Sabab ieu teh kaul teh para pendukung uwa ya. Tatangga nu kagandengan teh sing goreng hayang aya lalaguana cenah hayang bangbung hideung. Aya kitu cu? Aya. Cing kakang lain kitu sing renkenek di dieu. Ngan ulah gandeng teuing bisi ngaganggu ka tatangga jeung ulah ngondang kerumunan pan ceuk pamarentah ge cu. Mata kieu we di jero imah gua mah ja sok sanajan bari jeung putrak patre kadeureunya cu. Taat kana aturan teh nya ujang apan atiullah ati rasul tuh nya. Urang kudu taat ka pamimpin ka rasul jeung ka pamarentahan urang. Ya. Akang lain kitu bari pangsetelkeun lagu bangbung hideung kitu jang. Gara-gara kadi gara-gara bangbung hideung gara cu. Nyangakeun ieu ka dini gaul. Ka Bapak RW Cali. Menang tiba jajaran Cing kadinya. Bangbung hideung
Ka Bapak dalang tarmin oka belanakan deui ya. Sumohon. Kamari aya ka dieu. Nyaga teu make gamelan ai sindeuna moal eleh yang Ibu Nunung jang. Lehang bari dianggo kasuka kali Ilham Gumelar kitu Cuk. situ pinu Nyangakeun Bangkung Hideung ka Ilham Gumelar jang. gara-gara Bapak Haji Nuroh Abah dalam sanu Cuk. Guru urang sadayana nyangakeun. belum Atau disebutan balong jero jam bos ayam penyet bebendun sareng bebendun manggah salira juang awit teh pangajul awi pangajul buah kitu ka Bapak Wakil Ramadan ya. Anu geus mere fasilitas gitu sorang beding luhur megang bari Jokowi lepat saat kau perpasa eutik da bosikeun mah ja. Cek bongke pendukung baru tadi Cuk. Gerak kitu panene gaul kitu ja. Bapak Haji Didi Payuyut Busa diri abdi Mama Kirojo Ya, bos bebek gitu ya. gagampang Kinggol dan tis teh marukan kerai gua manggung kamu. Anu ping wae marukan. Kami sering gitu kali ya. Ibarat kukupu ibarat tanangan kaya beja harewos beja di taman ibarat kukupu ibarat tanangan kaya beja beja di Bahia
naon teh maka dieureunkeun. Pause lagi. Heup ah. Nah atuh make eureun akang teh. Ari geus ngawirangkeun teh da, selain ngabarar aku ka dewek teh. Ah akang na meureun teu bisaeun ngigelna eta mah. Hah? Teu bisa ngigelna meureun si akang mah. Eta da sia mada ka aing teh atuh urang mah tong disarwakeun jeung nu make gamelan, make tong dikeplos-keplos paloba meureun kaset teh. Anu alus pencuganana. Anu hayang lagi laguna eta Bang Bung Hideung cina. Pamenta saha teh? Pamenta magaul cenah. Si gaul. Tah eta Da iki kitu naon selain atuh urang maneangan nu alus aduh euy laguna. Ieu mah tuh geus teu aneh tah tadi kitu teh dikeplos-keplos teh geus tong dikitu-kitu urang ulah nutan batur. Alus soter batur mah dalang sohor gituan aya urang mah tong gituan gareuleun teh euy. Nurutan teh moto kopi karena teh teu deh keteresep begituan. Urang mapan kudu urang geus kreatif atuh. Jangan karya anyar. Komo dina aya situasi pandemi kitu urang teh kudu leuwih ngaronjat IQ teh. Tina sagala rupa widang tangtuna urang teh kreatif teh. Hah? Tah para seniman anu wayana teu narabeuh teh urang teh. Dipake kasempatan tah ieu teh keur mikir supaya urang leuwih maju ke di mana geus beramna dimeunangkeun teh. Ya. Semohon. Itu otak geura malalikir kumaha we yang anu alus. Hah? Apa arti sebuah nama tanpa karya tuh? Sok geura nyadieun karya ieu mah. Karyana nu dikenal. Ye marukankeun ya. Baklan. Wayana situasi pandemi kita tetep we urang mah bersyukur ka Nu Maha Agung. Syukur gitu. Nuhun. Bersyukur. Ku bisana hirup keneh ge urang bisa napas ngangse oksigen anu salger teh geus kacida nikmat panggede-gedena nya. Ayeuna teu saeutik 10 ribuan jelema anu di rumah sakit. Rumah sakit gitu. Di rumah sakit. Kerbungbang jelema teh nu nareangan oksigen teh, oksigen tabung oksigen. Kutu barisan napas, urang mah kudu bersyukur leuy. Aya rek teu percaya dek da pungguh geuning loba buktina ku ieu wabah teh ya. Kacida alam dina waktu eta nya. Tapi da parendene kitu genteng-genteng ulah potong keur urang mah ulah bongkena ku pamarentah di batas aktivitas teh ulah kuleun otak teh. Ulah kurung batok. Tak wayana di imah urang teh bisa usaha teh sok neangan usaha nu kira-kira bisa digawekeun di imah. Naon rek nyeun ayakan eta mah. Rek nyeun hiid asupan naon nu kira-kira jadi manfaat bisa maraban anak pamajikan tuh. Nya. Kitu. Aturan ti pamarentah ulah poho teh ulah dilanggar euy. Hah? Memakai pagar. Masker, kulan masker. Make masker, make hand sanitizer. Hand sanitizer. Eta Apal teh Kang hand sanitizer itu? Tai dek, ya selain jeung dek ulah pada reukeut teh kunaon euy. Nah, jaga jarak tah mangka. Jaga jarak teu meunang teh bojo make masker. Bojo make baju rombongan di situ teh. Aya Kang na teh make masker atuna. Da aya dek mah da keur ngomong apaan. Da batur ge pidato mah dibuka. Ya. Tak gitu euy. Perlu teh urang teh di imah teh kos kitu teh neangan usaha nu kira-kira dilakukeun di imah nya. Kemudian ayeuna zaman ayeuna mah da geus canggih teh atuh online tinggal cukup diam di rumah belanja teh mah teu kudu dititeu ka pasar nya. Atuh ka barudak sakola ku ayeuna belajar di rumah teh ulah dipake alasan teu belajar teh darana ge belajar di rumah terus belajar euy. Hah? Atuh dewek tah sakola di SMK kesenian teu belajar ku ayeuna kikian teh urang teh sarua we teh jeung belajarnya. Kitu marukankeun. Ulah diparake alasan ka kolot teh minta kuota teh alasan jang belajar bae dituna mah diparake main game. Diparake main naon eta teh geuning mobil butut teh. Mobile Legends. Nu kitu.
Free Fire segala. Oh, nu kana itu eta budak teh jadi gara bohong deh. Aya aturan ari notif di WhatsApp grup sekolah mah nepi ka dibisukeun teh merukankeun. Kadang-kadang teu pahungkul kan. Di tempo unggul tara di guru teh. Nyata ta ieu teh bisi ieu teh jang bisi secara teu langsung ieu teh meureun alam teh ngajajah otak manusia supaya baralet. Betak urangna kudu pinter-pinter kuatkeun kaimanan katakwaan kanu makawasa. Tuh. Nya. Oh, gitu. Tingkatkeun keimanan teh ibadah mumpung ke loba di loba waktu loba nyieun kahadean. Sok urang peuyeuk-peuyeuk leungeun pantai-antai tangan. Nya. Dina harti teh ku rojonganana kitu model pamarentah. Ngayakeun aturan kitu gugu sarua teh ge ngarojong peuyeuk-peuyeuk leungeun pantai-antai tangan. Lain pantai tangan pantai leungeun lain. Gitu tah euy. Kudu gawe bareng teh lamun yang buru-buru leungit mah wabah virus teh. Dari aya deui teh euy sakali nek leungit teh wabah teh. Da eta pan meureun di kampung lobana teu percaya. Ka mana-mana teh cule masker, cule jaga jarak. Atuh di lembur rame ayeuna teh lain lembur batur lembur dewek contoh deui mah. Tepa ayeuna teh euy. Waduh. Watir dewek mah. Yo mati isuk naon geuring isuk mati sore teh leuh. Wabah nepi ka kieu lain heuleuyan lain euy. Ada sing bisa nyelametkeun diri sewang-sewang kakarak aya saumur hidup. Ngadenge aya aturan pan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bercerai kita runtuh. Dan kawin dia lain. Tah ayeuna mah ayeuna lamun bersatu urang jadi runtuh ayeuna mah. Nya bercerai aman ayeuna mah lamun papisah geura peknya. Dibalikeun mah. Oh ayeuna mah dibalikeun euy. Batak loba nu cararai gitu bener-bener bercerai. Jang. Alhamdulillah euy loba nu ngadukung ka dewek. Ayeuna cicing di imah teh nu ngalanturan ka imah aya nu nganturan beas. Aya. Opieun. Aya. Eta manaon carana teh? Maneng sih ti peutang. Aduh. Nyaheunana ka dewek kita nepi ka barang kirimkeun itu teu boga beas mah cenah ka ditu ka mak. Duh. Nya eta kitu-kitu geura jangan moal bisa dipopohokeun ku aing. Eta nu mere gampang. Saha? Pangna bisa kikian teh panena mah aya ningkat gampang ta. Ci Ilham Gumelar ti Soklat Subang. Aduh. Ngaturkeun rebu nu ulak saketika bingahan lamun meuli sabaraha duitkeun ieu bener nya. Oh, wajang meuli mangeun geuning aya ulas asih pangeran mah di mana we ngaliwatan jelema-jelema anu nyaahan deudehan ulasana sihan. Menang dewek ayeuna ieu gampang dulu kacideng nganuhunkeunana manfaat, cing manfaat cing barokah dunya akhirat. Amin, amin. Atuh ka tetangga leuh imin ane gaul teh marukankeun aya dewek teu boga duit teh bisa uclak eclok. Ya, ngan urang nawe ulah pedi tanaganya. Da rezeki teh da moal datang ti luhur langit atuh. Da ngadoa jeung usaha teh kudu balan, kudu saimbang. Ngadoa we terusan tanpa usaha da moal datang rezeki teh moal. Nya. Gitu. Ya euy. Sing tarik ngomong teh kadeng teh kadeng teh mah tuh. Nya. Mentak minta dukungan teh ka sarerea ieu mah da mau teh ka sorangan teh nak dalang lain gamelan teu boga. Dari akang mah maju aun ngadukung mah. Oh aya aun ngadukung moal maju dua aya geuning saeutik tah geuning ka aya mere gampang. Da akang mah teureum ti dalang da lain. Lain cibang tukang macul tuh. Batur mah ngadalang make gamelan akang mah henteu. Geura pek mata ka para aparatur setempat pemerintahan. Akang nyuhunkeun rojonganana ieu teh da meureun bae dituna mah ngangkat harkat derajat lembur ya jang. Marukankeun. Jadi ceramah kota Subang ka Indonesia. Bae dieuna mah pan ngaran lembur bae dituna ngaran desa kecamatan
bejauna deui kabupaten kaditu nama Jawa Barat, provinsi kaditu nama negara itu dah sabab naon da dewek teh nu dimumule ku dewek teh ieu teh budaya urang. Hah? Budaya teh sok ngegel teh lain Kang. Sia mah bu, eta mah buaya. Sedangkeun aya katerangan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mari bayang memberi anu sakuawan Kang. Mungkin heula lanan jurig sia. Lamun budaya ya deh kan sia teh. Lamun budaya na geus aut-autan rusak bangsana. Ari budaya mah beuteung gede Kang. Budayut jurig teh mah sia. Kemana karep. Nya da rusak bangsana aya budayana geus eueuh mah atuh. Mata kaparanonoman teh yeuh da ulah ngamumule budaya deungeun iman. Naon teh orang Korea teh BTS naon teh? BTS kulan. BTS ini. Eta gelo sarerea. Nah, kurang batok sarea. Kurang batok sarerea sia mah. Heuh eta kaum para kaum wanita teh amuing nepi ka. Bayang teh akan nyebut BTS. Jolja mah BTS. Tah BTS. ari kayang aing kada kitu teh. Mudah saulueun. Eta geus karedanan drakor teh ayeuna mah da budak ayeuna mah tara kaluar di kamar leuy. Beruah aktivitas. Pamarentah kita mararoyan teh nada ku ulun di jero kamar nyo handphone. Handphone palus-alus. Nyaeta da nu dimumulena budaya deungeun teh merukankeun. Kapan aya geuning dewek kungsi ngadenge ting tisa teh batarasena teh lamun aya ngamumule teu kudu jadi praktisina, cukup jadi penonton geus kaasup ngamumule tuh. Kuresepna kun kulalajona urang golek teh sarua urang teh ngamumule golek nya. Budaya lain wayang golek. Lain jaipongan. Nya ai budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban. Bae dia nama basa pangkolot nama euy. Ta basa Sunda teh nama amuy. Keun eta soal budak laki, budak awewe imah budak leutik. Aing liwat bahasa teh sia aing anjing goblok jadi bahasa sapopoe teh ini. Aduh. Jadi leungit didikan jeung atikan mantak amuy modern dunya teh tereh tutup modern euy. Bae dituna ceuk katerangan bakal aya dajal si pembohong besar tukang fitnah. Tapi ayeuna keneh tanu paritah teh geus loba deuleu. Lain dajal bungkeuleukana fitnahna geus loba teh ayeuna geus bijil bibit-bibitna. Matak sini jauh ke urang mah nya. Matak kuat iman jeung takwa teh ulah sakali-kali maot sacana dina kaayaan iman jeung takwa. Dina kaayaan Islam cek pangeran. Itu euy tah. Yang munang beja dewek teh euy. Beja kumaha ya? Juragan eta, juragan Yudhistira eueuh. Wah, ka mana teh? Teuing ka mana deui karak beja numpuna koran? Oh boh, cenah juragan anu Yudhistira. Akang enak bade ka mana? Iya dek kariung jeung bapana nyata wan teu cenah cek beja ayeuna nu jadi raja teh. Dia marta teh dudungan pangaulan di Pati Arjuna ayeuna teh jadi raja. Ngan eta aing kaduhung teh dudungan heuh jadi raja nah nyebet jadi ekonomi jadi ieu hargaan sagala naraek. Krisis wabah kalah nararingkat. Bencana alam aduh nepi ka nah, penting naon di juragan Arjuna kumaha nya euy. Jadi pamimpin teh kawas. Aduh. Nyita rek ngariung lain jeung bapa. Aduh. Kurupa-rupanya pen. Barang mujurawes aya dina obrolan ieu Astra Jingga oge Semar Sapala Putra. Nyatana aya anu keketrok panto pranyata Raden Abimanyu anu natamu ka ieu Semar Badranaya. Maksudna mah bade ngadugikeun sakumaha amanat ti Prabu Batara Kresna. Pikeun nepungan Semar Badranaya neangan jalan kaluarna ngungkulan ieu kajadian. Sampurasun naon deui? Naon deui? Naon teh nu totorok-tokan deui. Moal nu nagih.
Da saprak corona teh teu loba unyak anyuk deui. Kudu lagi ya. Banu nagih. Ternyata kayak teh. Sampurasun wa Semar. Kadenge ku sia. Sada banci dulu. Heuh. Naon euy Jang? Kasih dawa lah ke bapak gitu goreng bapak itu berarti tingali itu. Kasih gareng buka pantau. Jang. Naon deuleu cu? Tingali Pak itu pas apa nu katakan pantau? Amuing geningan itu loh. Ya kaulah abdi manyu wa. Ulu amuing mangga. Gusti nu Maha Agung aya naon? Itu dunungan tara-tara ti biasa aya ka dieu. Oh teuing euy. Juragan pangaulan, juragan Abi Manyu. Mangga kalebatagan. Ulah kaget. Aduh aya anak sun. Aya anak. Tapi noda jisim abdi pun Semaru. Langkung ti payun bade nyanggakeun sebab pangabaktos kaunyuk juragan anu diterima wae. Oge ieu taya kersa timbala naon tara-tara ti biasa tumorojogkan palaratan taya ibarat yang ngalang-ngalna jisim abdi teu tas teu sasadiaan pangapunten ayana pangapunten agan teu nanaon sebab kapihatur ti abdi lah diterima pot ti abdi ge teu kantul kulan diterima dawala aya naon ieu teh lan aya naon ieu teh dunungan tara-tara ti biasa tumorojogtan palaratan taya ibarat tiang anggal-anggalna muing papunten sakieu kayanana malum di pakampungan teu nanaon aya naon ieu teh juragan aya naon itu kan aya naon kan meureun ge apa kumaha kaayaan ayeuna nagara Amarta saurna cenah juragan pangaulan juragan Prabu Yudhistira teh aya di kalatonalan asna teh non nu mawi teu aya ka mana saurna taya iber tianggal-anggal taya indi tanpa pamit ngaliosna tanpa permios ulu eta dunungan nepi ka arep-arep beung gitu ya. Mun urang mah ka mana mah teh daina mah zaman WA. WhatsApp. Mun urang mah nga-WA gitu. Da. Kumaha we atuh ulah nepi ka arep-arepeun masina cara baheula surat zaman surat pada ayeuna mah geus serba canggih euy. Lajang-lajang agan malah saurna cenah juragan pangaulan juragan dipati ayeuna teh janten raja di Amarta leres teh leres pisan Kangjeng Rama dipati ayeuna teh janten Kangjeng Rama Prabu Arjuna ulu janten raja sumuhna wa mana terang teh daku teu aya media informasi aya ka lembur mah bujang-bujang ka TV teu buka HP-HP acan koran ge da ka lembur mah teu nepi kan
tah ayeuna teh Kangjeng Rama teh samena-mena jadi rajana teh kawas anu nafsu amarahna segala aturan-aturan teh teu mata kaharti ku akal wa ulu. Lajeng sing horeng aya udang di balik batu aya anu ngegerakeunana aya anu ngaturna maksudna pangna Kangjeng Rama kitu teh geuningan eyang kombayana sadayana aturan teh kumaha cek eyang kombayana cek eyang kombayana beureum kudu beureum cek eyang kombayana bodas kudu bodas. Waduh si Ajo dah si eta mah teu di mana deu ngacau gitu eta tah naon teh moal beres asa si eta geura moal ka bagian sapaisan. Tak kitu wa ulu. Lajang kumaha sih? Aya eta nah geuning eta dorna aya di dinya keluar kumaha teh? Nu mawi bejana maceuna manehna teh diusir di negara astina. Lamun teh diusir lemah kitu mah jeung goreng patut jeung naon deui. Mangandeuh nu kitu teh benalu cek bahasa Indonesia ngaganggu teh kitu teh perlu diusir da der banta jurugan Arjuna melalui rawatan. Ai mun ngarawe cowok sia teh jijing galan. Kumaha atuh Pak? Nah mun melotot. Sideuk pan eta aya juragan. Aya dunungan, ilaing teh kudu tata krama sopan santun teh pake. Heueuh. Nah teh minggus geus ka papanjangan. Ramulain bapak deh gitu kan kita. Tawa keun soal Kangjeng Rama. Maksud aya nu leuwih penting. Naon sih? Kangjeng Rama Arjuna nu sakitu amarahna teh nimbulkeun. Ayeuna para pini sepuh istri teu aya. Kangjeng Ibu Subadra, Kangjeng Ibu Sri Kandi, Kangjeng Ibu Wadrupadi ge sami teu aya. Ulu juragan istri areueuh deui. Ulah zaman ayeuna eta meureun teh penculik wanita nya loba culik. Ulah awewe mah da teu kaop di bibita saeutik teh. Di bibita we ku emas 20 gram da moal teu marilu teh. Ngalempel. Malum awewe zaman ayeuna tuh da matre. Sekali matre. Nah, on si lain teh matre. Lain matre mah paragi eta si teh paragi remote. Baterai, Pak, baterai. Naon pan baterai mah eta paragi ngabangun imah, bata nu kitu mah. Bata mah paragi neuleuh nya, aya si Semar mata nu kitu mah, mata. Lain mata mah akaneun ulu si dawala martabak. Nu jauh sia teh. Eta mun sarwana geuningan sarerea araredan. Sumun punten aya. Eta bapak mimitina. Sing bilang ogo ngan oge nepi ka maraksakeun maneh. Eta. Lajeng kumaha nun? Taduka ka mana aya nu maling uwa Kangjeng Ibu Subadra, Ibu Sri Kandi, Ibu Drupadi teh ulu. Tasawuf Kakang Gatot Kaca cenah memang aya nu neangan awewe hiji punggawa ti nagara Gunung Haliwung. Tasigana teh eta wa tayina menta pangjajabkeun ku urang neangan nagara Gunung Haliwung. Ai juragan anu Gatot Kaca ka mana sun? Saurna mah bade nepangan eyangna anu aya di Pringgandani. Maha Begawan Kesarpa ulu laras jantan ayeuna jeung si Mabes teh kedah jajab wayana we uaan teu kaula malah ua Batara Kresna parantos dipayun milarianana mangga
Kade ilaing ulah pajarauh teuing menang proyek di Dunungan. Daun papan proyek menuju nu panjang usina cai proyek sama sia teh. Katutuluyan kitu lah. lain ai proyek mah. Minggu ah dituluykeun ah. Beuh, untuk sok papanjangan teh. Lain anu panjang mah kendaraan, kereta api, nu panjang kendaraan mah. Tak kitu jang. Tuturkeun Dunungan, tuturkeun. Naon nih Bapak tuturkeun? Heuh Dunungan. Lain tuturkeun mah eta teh, eta sato teh macan tutur. Si kunyuk macan tutul. Ay. Teu kopi ladenan sia mah. Eta tutul teh meureun jalan tol eta mah tol jalan tol teh. Lain tol mah bobogan lalaki minggu sah. Eta mah titit. Goblok. Ya, ulu dijemput dewe ku Dunungan euy. Dek gejana Dunungan istri di Taraya cenah. Gusti Subadra, Gusti Srikandi jeung Gusti naon teh nu jieu Drupadi. Ada reueuh aya teh hayu urang. Tunda lampahna Raden Abimanyu nyatana anu ngajemput Semar Badranaya pikeun jajab ka nagara Gunung Halimun. Ulang nyarioskeun ieu Raden Gatotkaca anu nepangan eyang na Begawan Kesarapah daya sanes bade nyuwunkeun sanjata pitulung kedah kumaha-kumahana pikeun ngajorag ka nagara Gunung Halimun. Nya atuh ku Begawan Kesarapah pikeun kumaha-kumahana mah oge pikeun jajab ka nagara Gunung Halimun. Nyatana dipiwarang nyandak sawi siswana. Memang ieu santrina teh santri nomor wahid. Santri unggulan di eta pertama. Ari jenenganana nyata Bang Mega Bodara. Pikeun jajab Raden Gatotkaca nyatana ka nagara Gunung Halimun. Urang nyarioskeun di nagara Gunung Halimun ieu pati anu parantos mulih deui ka nagara Gunung Halimun. Bari nyandak istri anu tilu. Ari eta istri teh Subadra Srikandi jeung Drupadi kiwari parantos aya di nagara Gunung Halimun kitu kayanana. Atuh janten kabingahan pikeun Prabu Pancameda. Ieu pati maksad ngadugikeun laporanana ka Prabu Pancameda kitu kayanana. Ieu Prabu Pancameda anu nuju masanglahan bingah kasumpingan Patih Indrasakti. Pangapunten Gusti Prabu. Ya. Patih, tepi nu damel ka ulah nu liap linggih.
Kadang ingsun Kipati pangapunten Gusti ya. Syukur bagja kamayangan anjeun geus bisa balik deui ka hareupeun kaula Pati. Aing nempo maneh geus salamet balik deui ka nagara. Di mana? Coba kaya ngadenge hasilna. Naga hasil atawan teu anjeun maling eta wewe anu tilu tibal coba gerak bejakeun gerak pedar bejer beas ulah dek di dinding kelir gendang silo gerak pedar sacara pasti aya ngadenge hasil jeung teu gerak bejak Pati coba laporanan kumaha kumaha teh Nun Gusti pupulin ingati langkung ti payun bade nyanggakeun sembah pangabaya teu kudu sembah keur kieu teh kumaha hasil minjem eta wewe nu tilu kantenan hasil inudam mana ayeuna awewena teh ayeuna nuju diistirahatkeun di kamar-kamar tamu Gusti. Bagja Kipati. Bagja aing bunga lamun kitu carana hayang sabaraha persen ditaikeunana gaji maneh bulan hareup bae. Hayang nyeka proyek naon ayeuna teh? Teu kedah kikituan Gusti. Eta tos janten kewajiban abdi salaku Pati di ieu nagara. Ya syukur bagja nomor sabaraha jas maneh teh. Hah? Teu kedah. Nomor rekening catatkeun teh. Ah lah teu. Kumaha eta diinjem apa dipaok? Diinjem teu, dipaok teu. Nak kumaha Pati? Coba dongengna. Eta istri teu nuju aya di leuweung. Nuju aya di alas panawasap tinggal dina cara. Maksudna bejana cara ceuk eta Subadra Sri Kandi jeung Drupadi teh marina teh geus asa teu boga salaki. Geus asa kurang diperhatikeun ku salakina. Diajak ku kaula ka dieu teu kalah atoh nyanggakeun badan sakujur jeung. Rek dikumaha-kumaha malholu eta awewe. Buku kagarolisna itu loh kurang kuat iman amat di ya syukur Kipati nuhun Pendra barang aya dina laporanana ieu Pati ka Bambang Pancamida nyatana salaku raja di nagara Gunung Halimun sapraptanepun ieu Prabu Batara Kresna Gatot Kaca malah nyandak Bambang Mega Bodara. Abimanyu oge kairing para paungan parantos dumugi ka ieu nagara. Ieu Bambang Mega Bodara anu dicandak ku Raden Gatot Kaca di pertapana nyaeta maha pegawan Kesarpa. Keneung ludeungan teuing pikeun mayunan sang raja. Pangapunten bae ka sadaya-sadayana mah kaula nu kalebet. Saena mah kaula wae. Keun anjeun batu buana di luar. Keun bae eta geus jadi urusan kaluar. Pangapunten ieu masalah sadayana mengkal ka sadayana mengkal. Saha eta kasep Gatot Kaca? Ieu teh Bambang Mega Bodara ti pertapana Kangjeng Eyang Begawan Kesarpa. Saha? Bambang Mega Bodara. Aduh, alus saur handetang tuh budak teh. Di ka mana cenah?
saurna mah manehna cenah bade nepungan ka lebat kana teh. Keun teh. Pangapunten. Saha ieu? Aya saha anjeun? Nepangkeun ngaran kaula Bang Mega Bodara. Bang Mega Bodara. Iya. Di mana anjeun Kaula salah sawias putra siswana Maha Begawan Kesarpati Pringgendan. Ya. Alus laur hade tangtung budak teh. Kasep. Sajenenganna ngaran kaula Bang Mega Bodara. arek naon anjeun ka dieu? Kaula kautus ku Gatot Kaca. Pikeun nanyakeun Arimbi. Arimbi cek Gatot Kaca dibawa ka nagari. Malah jeung 3 awewe nu sejen. Di antarana Subadra, Srikandi jeung Drupadi. Tah, malah Arimbi oge cenah dibawa ka nagari. Arimbi. Patih. Ngobrol. Naon sia maling Arimbi? Saha Arimbi Gusti? Eta cenah geuning Arimbi. Dapli mah mun tilu maling teh Subadra, Srikandi jeung Drupadi. Da eta kitu maling. Estu ka ikhlasan jeung kariduanan. Ya sia dasar satria gelo salah alamat beureun kujuk. Oh, keun soal Arimbi nu mah. Ta eta we nu tilu kadieun. Subadra, Srikandi jeung Durbedung. Iya. Eta satria kasep ngabodor. Oh, nguncuk urang nama Drupadi. Ta eta Drupadi kadieun. Rek dibawa ku Allah sampai talain hak anjeun. Eta nu urang amarna. Nah, ada aing manyokot geus aya izin ti salakina. Bohong. Kadieun. Kurang ajar camplak ka raja kalau mungkin cara singkir. Di luar dulu Hati-hati. Dia siapa Mega Bodara? Kurang ajar aing teu pangapugu ditayong. Wawaniana aja. Saha ngaran? Ngaran kaula Pati Indrasati. Haling. Urusan jeung anjeun kaula. Urusan soten jeung raja anjeun ku Bang Pancapeda. Kurang ajar memeh jeung raja kaul singkil heula jeung kaula. Benas dikersani yang domampara. Ia Pati Indrasati dibebetkeun ku Sinatria. Langit tanpa lebih hilang tanpa karena canglet jadi layang jamu sekaligus ada. Naon dia? Tah eta parabot negara merta. Ini gitu layang jamu sekaligus ada. Dirawatan pula.
sok rawatan deh tak hak anjeun hak negara mana. Geuningan eta patih teh jadi lain jam. Keun soal raja lah. Kaula rek bicarakeun anjeun mah sok tumpang kaki weh tingalikeun sepak terjang banting tulang. Keun atuh kaula. Hari. Ai di kamanakeun eta patih aing? Patih anjeun geus ngajadi mulih ka jati ulang kasal kamu mulih pakandangan. Bangsat kurang ajar. Sok rek kumaha anjeun? Lamun kitu carana dipaehan sakumaha. Geus da kaula ge apa? Naon? Rek gelut kumaha jeung kaula? Kaula moal menta gelut tapi pangnaguhkeun saha kitu kaula sabenerna. Sangaran anjeun Bang Pancameda. Naon aya artina Pancameda? Oh. Meureun aya Bang teh ngawujudna mah. Ya. Pancamada ka mana-mana ge 5. Naon aya meda? Tah, ke. Sabab biaya 2 pilihan meda. Meda teh satria. Jadi anjeun teh 5 satria ngajadi hiji. Dinasti Kersaning yang Domampara. Barang disebutkeun kitu ye Bang Pancameda leungit tanpa bilang tanpa karana jangek jadi Pandawa anu 5. Ngablesan ngulon ngetan ngidul. Tagening. Iya. Aduh. Hebat anjeun satria. Saha ngaran anjeun teh? Kaula Bang Mega Bodara. Anjeun teh lamun teu salah kaula Yudhistira. Oh nya. Keke anjeun teh geus teu kudu loba catur tentang kaula. Nanaonan anjeun teh beuti gituan. Tingali ayeuna itu. Amarta aya nu ngeusian dedemit ting saha. Maksudna ayeuna teh di ditu aya jalma nu ngawujud Arjuna jadi raja di Amarta. Tu geuningan kaula kikian teh tahta kerajaan aya nu ngeusian Raka Prabu. Nya geuningan. Kumaha atuh? Ayeuna Arjuna teh keur galungan cenah cek beja cek Gatotkaca keur galungan jeung patih tambak ganggang. Keuna urang sapikeun kukolkeun eta geus jadi urusan kalau sok gerak kumpul aja mah. Ayo mundur. Kitu keayaanan. Ayeuna urang nyarioskeun di negara Amarta. Ieu Prabu Arjuna anu nuju galungan sareng patih tambak ganggang. Silih seret meredan banting binanti alin munding rarakitan kuda papasan. Daya nu bisa misahkeun margi pada saktina. Barang nuju kitu dirawuh disapihkeun ku ieu Mega Bodara. Anjeun tambak ganggang mundur.
geus. Ulah dituluykeun moal kuat anjeun ngalawanna. Sahayun. Kaula mega bodara. Naon anu karasa ieu congkeng mun drok sadeu. Surah asa bencor. Tak asa samplak. Munurkeun ku kaula Arjuna bakal di. Lompat ka mana anjeun Arjuna? Saha kaula mega bodara. Di mana anjeun? Halik ulah ngaganggu kana urusan kaula kamanakeun tadi sutamak ganggang rek dipayan. Geus tong loba ting saur aja. Mangsana ayeuna geus kaleuwih anjeun. Kurang ajar. Ayeuna stiker saning yang domampana. Ya Arjuna dijambak. Nyatana ku ieu bang mega bodara. Leungit tanpa labih hilang tanpa karana jangelek janten Dewi Gedeng Permoni. Atuh dugi ka ngabecir ieu Gedeng Permoni kitu kayana kurang ajar. Eta satria kadieulan anjeun. Aya naon? Kadieu. Irgi. Satria aya naon kaula nun? Kekeh eta kasaktian anjeun teu leuwih ti saha-saha. Lamunnya anjeun sakti mandraguna totosan bojana kulit ganti sukma kandangi dewa pangneangankeun Arimbi. Di mana Ari Arimbi? Arimbi nya dari Arimbi teh lamun di Ciduhan mah lamokot di baledog jauh teuing. Maksud anjeun Yai Dharma Kusuma Raka Batara mundur dikit tembak. Eta satria nepi ka kagagahanan lain lawan-lawan. Nah saha sabenerna keun tembak. Stiker saning yang domampara. Ieu sinatria kasahabat ku senjata cakra widaksana Prabu Betara Kresna. Leungitan palebih hilang tanpa kerana pulih ka jati pulang ka asal pranyata ieu teh wara ayu Dewi Arimbi kitu kayaan.
Aduh. Ibu, buat geningan dia teh ibu. Nganaki ibu Raden tak kudu kitu ngaran-ngaran berjuang teh. Buat ibu, sembah kapihatur ibu. Diterima diunge. Putra teh milarian ka kidul suung ka kaler waleh teh geningan. Ibu teh aya di pertapan Kangjeng Eyang. Ya, ibu teh da tareka hatunge. Timbal. Geningan acek Ratu Pringgandan. Ka dieu Arjuna. Nun karena perjuangan aja. Sawang sula ngaran-ngaran berjuang mada teu awewe teu lalaki aya pikeun nanyeurekeun bebeneran Raka Batara. Yai. Ngapunten Raka Batara. Kumaha? Dupi ieu teh naon margina pangna ngalaman saperti kieu da kaula teh niatna mah tatapa limaan teh supaya benang deui Astina. Numawi akang ge nampi serat nampi ganam ramo yen cenah ieu kajadian teh dilantarankeun nya Pandawa teh ngagugat ka Astina. Tapi nu damal eta teh can waktosna yai. Sabab aya ilafat anu ngabejaankeun Astina teu kudu digugat sabab engke ira-ira oge Astina mah bakal jadi milik Pandawa. Kari nunggu-nunggu waktu anu tangtu pikeun balikna eta Astina ka leungeun Pandawa. Kitu Raka Batara nya. Aduh nuhun atuh. Ya ulu amuing lucu. Geningan ieu teh pala satria urang teh keur berjuang ngabelaan negara jeung bangsana nya ja. Carios parantos tutup atutin desa para kanca ti rombongan permios sanes teu sono amitan sanes bosenan. Sanes waktos mugia tiasa ditepangkeun deui urang latihane kieu nya cuy. Dan dege ngarumasakeun loba karasa palebamana silungna, palebamana salahna. Nu mawi hapunten kasadayana para pinisepuh, kasadayana para senior endeh jajang. Atuh ka anu ngagambangna, ka anu nyatrikanana, ka tukang kamerana, karunya ke laptopna jeung sajabana hapunten tinda sapara kanca nya cuk. Ya. Tak kitu meureunana ujang. Ieu lalampan ke urang pungkas dugi ka dieu ka pungkas ku kemang pentik sinebaran sari tutup lawang sigota.